indung anyar. Ih, dia mah aing ngantu ngomong doang, puga aing gak hayang. Aing bakal kaget. Ari dia ngomong gitu maksudna naon? Kunaon emang indung dia galak teh naon? Galak, Pak. Sok ngadomblang bae. Geus kieu bae. Sabenerna aing gak hayang kawin deui, tenang masalah indung dia. Cita-cita tiba heula aing teh hayang kawin ngan indung dia molototan ba. Ujang! Kemana dia Ujang? Gayem kuat. Ada, ampun. Sakieu aing geulisna teu beda jauh jeung si Asma. Tuh, naon tuh. Yuk urang lalajo, ieu carita urang Sunda. Ieu bodona asli Pandeglang. Tong dipaido, lamun dodorana henteu lucu.